Ari maneh kalau kahayatan ti peuting. Ti, emang aku naon gitu. Mana naon meureun? Ti ari maneh sok hese di bejaan teh. Pan puguh cekot baheula ge pamali. Hayatan ti peuting mah paribasana oge pan pamali. Ti pamali naon ieu teh atuh sing puguh ari ngabejaan ti ka urang teh ari maneh. Pamali we jelaskeun naon. Pan cek si emak oge mun hayatan ti peuting teh pamali cenah mah bisi aya jurig anu nuturkeun anu nurutan cenah teh. Wah. Ulah yang sian berat tuh jalan nih mah. Jadi naon sok nurutan ti teh. Tuh, nah, urang mah asa merinding kieu euy. Sieun lampu juga parem. Wah, nyeri mah sugan juriga ka dieu sia. Wah, sia mah ceng teu baliknya cek urang ge ulah hayatan ti peuting teh. Mane mah sok ngalawan deh ka teu ngarti nya euy. Ini sieun tuh. Ja. Enggak ada mati ja. Jadi itu non jal euy. Ja. Sing balik sih ja. Itu naon? Jal. Aya naon sia marane ngageroan urang. Ojil. Ijal. Aceh. Naon ngageroan sia? Tina, ja. Jurik teh apalan ngaran urang sia? Oh jurig naon eta? Ih, heueuhnya. Nah, eta mah jurig teh anjir. Sugan eta mah anak buahna Roy Kimochi. Ceng. Urang terang buru ka itu, urang tingali jurigna. Buru. Sieun urang mah euy. Urang penasaran urang mah cenah. Kejalanan ja. Naon tuh ja. Wah. Nah, ninganan jurigna ge. Itu mah siga anu tadi dipake ku si juri gimana ya? Ninggalkeun anu kungkul anjir ning sieun teh.